Wargi sadaya, nah umargi nyang kolong kana waktos insyaallah wadi dilanjutkeun deui kana penjelasan doa kamilin atau doa saparantosna salat tarawih. Untuk sementawis nun ke disekapkeun sakieu bae heula tangtosna dina lesan ieu seueur kakirangan kalepatan kauluputan salaku manusia biasa tangtosna wae anu bener wae ti malaikat salah wae sain setan urang manusia tangtuna seueur kauluputan kalepatan oge mun sasi sawal sakali deui nuhunkeun cukup lumur nanda ageng pangampura pilih aya cariosan anu pondok nyogok panjang nyugak tingkah laku lampah anu teu merenah nyaeta anu kirang dina kasopanan tata duduga prayoga nuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna peninggali anu dipamrih jembar manah anu ditedak mugia wargi sadaya tiasa ngahapunten kana naon bae kasalahan kahilapan ti abdi sakulawargi nyaeta abdi teh nami nama Jaja umi nuju alit tos ageuna nyaeta Khairuddin teh anu kawitnya ti Kampung Babakan Ciande, Desa Sidamukti, Kecamatan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Hapunten anu kasuhun hatur nuhun kana perhatosanana nyangakeun sabrang salayan lebet kana cabe mah henteu nyangakeun tabih lumayan lebet kana sae mah henteu. Sakitu kafiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.